Sabarnya ya, Bunda ge terpercaya ayah anu pelaku na. Nya bun, da bunda ge apal atuh. Pan ayah mah harita gawe kaluhar kota. Nya ya, ngan eta warga menitega main hakim sendiri. Ayah disiksa, ditenggelan. Nya bun, aduh menika nyeri awak kieu bun. Kalem ya, Bunda mau cicingan. Iya, kudu buru-buru disidangkeun. Nuhun bun, bunda geus bebeakan merjuangkeun ayah. Nya ya, Bunda mah ngabela ayah geus kewajiban Bunda ka ayah tercinta. Nuhun bun, ngeun kadewe bun, kaayaan ayah kieu teh ulah dicurhatkeun di sosmed. Nah, aku naon kitu ya? Eta teh lir ibarat lelempangan teu make calana. Maksud ayah? 25% anu simpati, 75% anu nyengserikeun. Reug-reugnya mah ari geus beunang pelaku nama. Nya bah, pun bisa mah ditahanan rada lila. Ya pasti atuh mah, soalna ieu mah kasusna berat, geus kaasup kriminal. Bisa-bisa saumur hidupnya bah. Nya keun mah kayak keputusan mah da bakal disidangkeun heula. Pokokna mah Ma Eti rek panghareupna sebagai korban. Nya ngan kade eta saksi geus siapkeun. Berarti Inai kudu hadirnya. Nya salin Inai, warga ge kabeh kudu hadir supaya apa kesalahan jeung hukuman nu bakal diterima ku si Amir. Nya bener alus bah, supaya apal lamun ngalakukeun kitu teh pasti dihukum. Tah, geuning eta mak ngarti. Ngarti atuh bah. Komo ieu Ma Eti sebagai korban? Emang Ma Eti tesian gitu ku si Amir. Tong boro aya Amir, preman terminal mun Eti ngaliwat ka hareupeunana tarungkul kabeh. Wah, hebat. Eta preman terminal nempo Ma Eti nepi ka tungkul kitu. Lain hebat bah, tapi Ma Etina kan ceper. Palingan atuh ngagasruk. Nai, Inai, ka dieu heula sakedeuk. Sakalian ece aya piobroleun. Geuningan ece. Nya, Nai. Ece ngahajak ka dieu. Ngahaja, Nai. Oh, nya. Urang ka saumur we yuk. Ayo. Kieu, Nai. Kan bieu teh ece tas ngabesuk ayah Amir. Rek aya piobroleun ka Inai. Oh, masalah ayah Amir nu kamari teh aja. Nya, Nai. Ece teh masih keneh penasaran. Bener eta teh aya Amir anu rek ngagada basi Eti teh. Ciri-cirina geus jelas, Ce. Make baju batik warna toska. Nya anu sok dipake ku ayah Amir we, Ce. Baju batik warna toska. Nya. Nah, Ece juga nu bingung gitu. Kela Nai. Ece kakara inget baju batik anu warna toska teh leungit tina popoyan. Leungit? Iraha Ce leungitna. Pas poena si ayah Amir init gawe keluar kota. Ay terus pas ayah Amir gawe keluar kota, make baju nu mana? Make baju anu ieu batik warna coklat. Geus ahna ya. Da anger we dicaritakeun ku Ece ge, Inai mah moal percaya. Lain gitu Ce. Ieu mah geus katempo jelas. Anu ngagadabah Ma Eti teh ayah Amir. Maneh mah Inai jiga wasit sepak bola. Nah kumaha kitu Ce? Kaditu ka dieu bolak-balik ngan saukur neangan kasalahan batur wungkul. Ece.
Ojan, karek balik ya pas balanya di pasar. Pantesan atuh ieu make kena jaket jeung mau tas. Mulai di mana ieu teh? Halusnya, ieu jaket jeung tas ieu teh kulit asli. Meulina ti Kreasi Guard. Kreasi Guard. Mulai ya kabita euy. Oh nya cek. Ojon rek mayar urut jajan Karang Taruna. Boga duit gitu. Nya boga atuh pira 75.000. Sok atuh. Siap. Cek geus panggil jeung Cemul can. Can, mun panggil jeung Cemul mah titah mayar eta urut Ayah Amir. Siap. Ambil. Siap-siap sok atuh buru bayar. Gaya dompetna mah. Nya atuh. Lamun kudu jujur mah, ieu dompet jeung beno teh sarua meunang meuli ti Kreasi Guard Resti Collection di Sukaregang Garut. Sarua atuh kitu mah langganan jeung Ece. Kesian atuh eta simpen foto kabogoh di dinya. Cuma pas apa wae kan ojon mah boga kabogoh jomblo. Jomblo teh pan aya 2 jenis, Jon. Naon wae? Jenis anu loba milih jeung jenis anu tara kapilih. Ojon nu mana? Ojon. Sabara lila ceuing jadi TKW di Saudi teh. Aya meureun 10 tahun mah. Lila oge geuningan ceuing. Nya bubuhan we boga dununganna bager. Nah, atuh ayeuna ceuing balik ka Indonesia. Sabetah-betahna di Nagara Batur, betah kene di lembur sorangan. Geuningan aya Neni jeung Ciip. Nya Nay, ieu keur ngobrol pengalaman jadi TKW ka ceuing. Karek balik ti kebon, Nay. Nya ce, ieu we di lembur mah jadi petani. Mendingan di lembur sorangan batan di Nagara Batur mah. Ngan dah we kamari basa karek balik teh. Jo aya kajadian anu ngarewaskeun geuning. Untung we penjahatna geus di penjara. Tadi ge inai di kebon panggih jeung Cemul. Puyuhannya Cek Mul, teu era kitu boga salaki kalakuanna kitu. Neni ulah ngomong gitu Abang letah teh tulangan. Nya sih, letah memang tidak bertulang, tapi bisa bikin si dia ngangkat pinggang. Geus ya, ulah di lamunan wae. Da kepikiran wae atuh bun ieu teh. Bunda ge moal cicingeun pasti memperjuangkan ayah. Nya bun, da ayah mah teu rumasa, rek ngagada basi eti. Nya ya, bunda ge teu percaya, maknya ayah rek ngagada basi eti. Nya bun, iraha atuh cenah ayah rek di sidangna teh. Cenah mah, poe ieu ayah rek di sidang keluarga. Geus teu kuat ayah mah, cicing di jero panyara, sono ke bunda. Sarua ya bunda ge meuni sono pisan ka ayah. Nya bun, pokokna mah geus hayang bebas ayah mah. Duh, Gara-gara mikiran ayah, hirup bunda teh asa teu puguh. teu puguh kumaha bun? Dahar teu tibra, mandi teu wareg, sarege teu bersih ya. Tibalik atuh bun. Sampurasun. Rampes, Nay. Nah, datang sorangan. Kemana si Kojon? Nya cenah bah teu bisa. Si Ojon teh aya rapat Karang Taruna. Oh, nya teu nanaon wakilan we ku Inai. Nya bah, aya naon cenah bah? Kieu, abah teh rek nitah ka Inai. Wayahna pangnyiapkeun tempat keur persidangan si Ayah Amir. Tempat. Kira-kira di mana bah? Eta tempat teman di balai RW we Nay. Make kursi ulah.
Ah, teu kudu make karpet weh. Ah, tuh kitu mah babari eta mah beres ku inai oge. Nyangan kade poho meuli cai nginumna keringguan warga. Emang saha wae kitu nu datang bah? Ku abah geus diumumkeun ka kabeh warga kampung skateboard supaya kudu hadir ke sore. Atuh, nah atuh, waktuna teh lain beurang atawa peuting. Ah, bakal haroreamun wargana lamun dibere waktu beurang atau peuting mah. Bener oge nya bah. Nyanai geus moal salah alasana teh. Kaluar beurang panas, kaluar peuting tiris. Manya kudu kaluar di jero. Ngeunah teh eta mah bah. Sampurasun. Rampes. Para wargi, persidangan urang kawitan wae nya. Tah, tong hilap peraturanna diperhatikeun. Anu kahiji, nu nyana KP, omat. Salami persidangan dinonaktifkan heula. Nu kadua, teu kenging nyandak pakarang. Nu katilu, teu kenging ngarokok. Komo mareman kuntungna dina punuk rencangan mah nya. Ulah, tah nu kaopat, khusus cayem ya mah. Ulah buang angin sembarangannya. Soalna bisa menyebabkan aya petugas BMKG ka dieu. Tah, ayeuna pengakuan ti korban. Benar. Ayah Amir ngagarabah. Benar eta teh. Teu kuring mah teu ngalakukeun jiga kitu. Cik, ayeuna kumaha cek saksi? Yeuh bah, kuring mah nempo pisan. Ciri-ciri anu ngagadabah mak eti teh make baju batik warna toska nusok dipake ku ayah Amir. Nya, geus ngaku da sidik nu ngagadabah Eti teh ayah Amir. Teu bisa gitu Eti. Soalna pas kejadian ayah Amir mah keur init gawe keluar kota. Geus. Tah, ayeuna pengakuan ti korban geus kuat. Pelakuna teh ayah Amir. Pengakuan ti saksi oge geus kuat. Pelakuna teh ayah Amir. Hampura cemul sebagai pembela, bukti-buktina kurang kuat. Geus we penjarakeun tuman supaya kapok. Kapokkeun. Tah, ayeuna mah kumaha parwargi? Lamun si ayah Amir dibere hukuman 17 tahun penjara. 1 juta. Tuh. Itu mah bajuna ayah Amir. Si Amas. Oh iya pelaku namanya. Hey. Aduh. Kadia. Itu Iya. Tuh. Iya. Yo, skateboard, sketsa bodoh. Daripada orang menjadi cita paruku, mending surah seri sunat segil babarengan. Yo, skateboard, sketsa bodoh. Suka buka toko jangan termikir kasusah. Mending nonton skateboard di Aldo Channel. Skateboard,